Bincarung. Duh, geus episode seberapa ya, geus lumayan loba nya. Lumayan. Sudah mencapai beberapa episode urang teh. Kayak ngopi heula tuh mah nya. Ngopi heula tuh urang teh. Ya, urang di warung mana ya? Kan kemarin di Warbon, warung kebon. Warmat ya. Non warmat? Warung tomat. Oh, tomat di tukang teh kebon tomat. Kebon tomat. Tah, mangako ayeuna ya bahasnya naon ya urang di episode ayeuna ya kira-kira ya. Nu kamari keur rame. Dina acara TV teh geuningan. Naon acara naon? Anu program rakyat bersuara di salah sahiji TV nasional. Nasional. Jadi judulnya teh banyak drama menjelang pilkada cenah gitu. Gitu. Kenapa? Tah eta. Aya naon? Oh, aya naon tah eta. Jadi anu dibawakeun teh ku Aiman teh. Aiman. Aiman teh urang kurang resep sih Aiman teh. Mako jujur we urang mah. Kumaha kitu? Sok blunder sih teh euy. Kadang-kadang saya teh ngagebruskeun ya. Terus kadang-kadang memihak salah sahiji eta urang mengikuti pisan rakyat bersuara mah. Wah, geus episode lagi. Tapi nu episode enak teu. Tah kamari urang teu nonton. Aya episode naon kamari? Kamari Rocky Gerung kamari jeung Sylvester Matutina teh ya. Urang nonton potongan video nonggual. Nya, anu dina TikTok. Heeh. Oh, rame eta wadugan aslina eta. Sampai rek ieu muncul urang mah. Tapi Rocky Gerungna anannya santai beri ngasongkeun tah tenggal aing, tenggal aing. Maneh neungeul pidana asina eta. Nah, eta. Jadi ieu teh nya Rocky Gerung kan salah sahiji pengamat politik lah di Indonesia yang memang diperhitungkan. Benar. Jong cerdas, pintar. Iya, seorang filsafat gitu cegurangannya. Filsuf lah anjeunna. Filsuf anu menguasai keluar ke jero eta. Filsuf. Iya. Tah eta jadi awal mah eta Rocky Gerung kan menyindir banyak orang cenah gitu yang sukses menjadi penjilat ke pemerintahan yang sekarang mencek urang gitu. Nya. Awal-awal nama. Bener dah katingali pisan anu ngajilat jeung nu henteu nya katingali nya. Ngelel sih letahna. Nya. Lel-lelan gitu siga orai. Nya. Heeh. Dalam bentuk itu Mang Aldo zaman saeyeuna mah euy. Lain mah nyangu meureun. Etanya. Ya istilahna meureunnan Mamah nyangu di bumi. Nya. Eta bener. Nya meureun gaweana manehna tinu kitu. Kok memang profesionalisme na eta perlu dihargai ku urang. Bener. Terus di Indonesia mah memang loba drama. Wah, eta teh sebagian dari kan teh apa? Wah, settingan teh pas saya teh pan bisa saja. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Rakyat bersuara. Kau bodoh. Goblok kamu. Anda lihat Anda sendiri ya kan sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Wah, settingan teh pas saya teh pan bisa saja. Bisa wae. Orang bisa. Hayang naikeun misal contohnya nya naikeun rating misalnya. Terus naikeun pamor bisa naikeun maksudna mah hayang loba panggung. Nya. Bisa oge eta gitu. Ngan memang ai urang mah rakyat leutik lah jiga urang gitu. Nya, jadi penonton urang. Sarung ge panalogor ai rakyat leutik mah. Nya. Pokoknya lalogor mah aku beda jeung nu di laluhur. Helm gitu rasup atuh teh. Saking ku ageungna eta mastaka. Tah, Ari Sylvester non membela lah mencek urang mah. Membela pemerintahan ayeuna. Nya, jeung membela diri sorangan oge. Henteu oge cenah. Da urang mah sebagai non cek urang mah lawyer oge. Nya. Penghasilan tina lawyer urang kan. Nya. Lawyer teh para bayam. Lawyer. Duh, ya jeung rakyat kecil ngobrol deh. Ya, rakyat kecil mah kieu lah. Ngan sakahartina we ku rakyat sakieu gitu. Nu ngabuli kita urang mah. Naon lah sakola ge atuh koreh-koreh cok gitu. Da urang mah ngajilat oge cenah kitu. Teu ceu urang istilahna geus sagala aya lah gitu. Terus tapi eta mun digelutkeun kamari rame eta. Nya, ku Aiman kan dipisah. Aduh, tah eta si Aiman teh urang kurang resepna teh tong dipisahkeun we padahal mah. Jadi engke tina rakyat bersuara, rakyat bergelut. Rakyat bergelut. Eta jadi episode anya jadi program anyar tah. Jeung deui Pak Sylvester teh mau mawa naon cek urang mah hal pribadi gitu.
Naon cenah? Nah sih mana cenah teu kawin mun ceuk urang mah. Karaoke gerung teh. Karaoke gerung teh. Tempo urang mah cenah berseri-seri naon ceuk urang mah bercahaya cenah gitu kan. Mane mah Ganti oli terus. Mane mah cenah naon bujang lapuk kitu. Karaoke gerung teh. Karaoke gerung teh. Karaoke gerung dijawab teh. Nya ngagerung Rocky teh. Ngagerung. Nya. Dijawab, mah jawab kieu ku Mang Rocky teh. Aduh ngamangkeun. Puntennya paroki lah. Nah, da urang ngefans pisan ka paroki gerung mirip Pak Budi euy. Beungeut nanya. Nya. Sok tingali beungeutna mirip Pak Budi pisan kayak kacamatana. Bukna ge sarua. Nya. Duh resep ku pinterna urang mah euy. Para jawab lamun dibuli gitu teh ku paroki teh. Paroki teh nya. Urang mah ya teresep ngukut domba, urang mah resep meuli satena. Gitu nya. Nu penting mah sarua-sarua we cenah daging tomak. Terus yo non teh Pak Sylvester teh sok cenah buktikeun cenah. Apa cenah yang dilanggar undang-undang. Nya. Terus non di pasal-pasal. Pasal sabaraha cenah nu dilanggar ku Pak Presiden Jokowi cenah gitu. Wow, pokoknya Pak rame we. Rame we, ieu ngabelaan Pak Jokowi, ai Mang Rocky deui wae, Pak Rocky. Pak Rocky. Heeh, ngabelaan saha? Nya maksudna meureunan kabeh ge boga pembenaran, do. Ai Pak Rocky mah sebagai kontrol negara. Nya, kontrol negara. Jadi eta kritis. Jadi mengkritisi pemerintahan. Rek pemerintahan sawae pasti dikritisi ku Pak Rocky mah. Eta Pak Sylvesternya meureunan manehna ge ngarasa bener oge gitu. Eta euy jadi nu hese teh nu sarua ngarasa bener. Tuh mun duanana ngarasa salah. Bakal kieu mah aku hampurannya abi lepat. Anggrek teh bakal gelut. Nah, kumaha? Pan hari taman urang jeung maneh pernah geuningan. Abdi nu lepat. Abdi mah aku. Aing daun nu salah. Pas saya. Aing nu salah. Jiga kitu. Bener. Jadi silih teungeul. Jadi kudu aya nu ngaku eta mah. Kudu aya salah sahiji anu ngaku bener, salah sahiji ngaku anu salah. Eta benernya. Jeung emang ai paroki mah kan nyebutna teh geuningan. Aya kata naon dungu, tolol. Eta nya dungu, tolol. Eta ai paroki mah khasna teh gitu. Pak Sylvester kamari aya dina video pendek teh goblok. Tah eta nya. Heeh. Go strip blok. Eta. Ai paroki mah kan lah cenah naon cenah. Jadi geus biasa digoblok-goblok teh. Mau saya terangin tapi dia sedung itu dah eta teh geuningan. Tapi bahasa eta teh jadi jargonna paroki. Keren itu. Ai ceuk Pak Sylvester teh. Kamu bodoh. Goblok dah eta. Bangsat kau etanya. Dipisah ku Aiman teh antara nasi goreng jeung nogna itu dicampur. Eta rame lah nya. Ka Pak Aiman nya. Pak Aiman sok ke episode selanjutnya mah cobaan non saha deui jeung saha deui gitu nya anu sarua parengreng. Tapi kudu aya solusi. Nah eta. Kamari aya solusina wah. Nya. Asa ngabuntut bangkong. Ngabuntut bangkong berenang aya lah kayak di ieu mah ditayangkeun deui lah. Aya meureunna non episode selanjutnya. Da paroki memang sosok yang kritis. Lamun ieu teh memang rada pedas teh geuningannya. Nya, da cengekna ge meureunnan. Eta mah bon cabe memang tercengek. Eta. Jadi memang lamun ngeritik pemerintah teh pedas sekali, bahkan beberapa kali kan dilaporkeun. Nya bahkan sempat diontrognya berita imahna geuningan. Imahna harita. Ai parokina eueuh cenah di imah. Oh, depan manehna mah. Sibuk atuh paroki mah tarcicing di imah. Di imah sanes jalma aya anjeunna mah. Nya. Jalma eueuh. Eueuh di bumi. Jadi kan sebagai ketua ieu oge non teh panjat ya teh geuningan. Panjat pinang? Lain. Model olahraga gitulah. Panjat dinding? Panjat gunung gitu. Jenis gitu paroki mah. Wah, atuh olahragana luar biasa paroki mah. Najan ieu mah boga. Wah, majikan eueuh. Jadi telah pikiran lah paroki mah. Tapi mikiran negara. Eta mikiran rakyat. Nya lamun urang teh butuh sebetulnya orang-orang nu kritis siga paroki gerung teh. Karena untuk penyeimbang mang aku negara ieu. Bener. Coba lamun nu kritis kitu bakal sangeunana pemerintah teh nya. Eta jadi butuhna oposisi teh eta. Oposisi teh kudu aya. Tapi kan di negara lain mah oposisi di sangat dihargai dan memang ada porsinya. Kudu di naon cenah ngajabat. Ngajabat. Kamu sebagai apa di sana?
oposisi gajinya berapa? Nah eta. Nya bener. Itu karena penyeimbang. Di negara urang siga ayeuna PDI-nya. Teuing eta. PDI oposisi sendiri manehanana. Sendiri. Oh nya. Ayeuna mencoba untuk oposisi. Eta bagus. Perlu dikasihnya oge ya Pak Silvester teh matu tina teh ketua umum relawan solidaritas merah putih. Oh. Atau Solmed lah mun ceuk ieu mah. Pak Silvester teh. Ngahara yang panggil jeung jelema-jelema kitu teh mah aku nya yang minta duitna namanya. Pasti loba duit atuh kitu mah. Loba duit pasti. Enak diundang ka TV ge tuh manehanna titah pasea kitu teh atuh. Beuki mahal eta teh. Semakin pasea teh cenah eta teh ratingna teh semakin tinggi mah aku eta jadi nyen konten mah kudu pasea. Heeh. Da dina naon ge nu pasea. Da urang da mewah teh urang teh penggerbegan geuningan. Nya. Oh eta teh payu pisan nu nonton teh di urang teh. Matak minimal ke urang konsep nu kitu we. Nya. Payu mah. Aya ge nya euy tarongton we bae da. Hitung-hitung tabelaan mah rakyat leutik siga urang-urang. Nya. Ieu mah batur geus baluhur. Heeh. Subscriberna loba, nu nonton loba. Nya hasilna ge loba. Eta. Nya mudah-mudahan urang ge atuh iku konsisten mah. Nya. Kamari sempet oge. Sempet naon? Kamari kan aya berita nu Kaesang nu jeung istrina teh ke Amerika teh ngagunakeun make jet. Kamari dibahas oge di acara eta. Dibahas kamari ku Paroki. Ku Pak ku Paroki. Nya duit di mana berangkatnya nyawa jet betul. Dibela kan ku Pak Silvester mah. Di mana kan duitna ku Pak Silvester? Geus biasa lah cenah. Banyak pengusaha, banyak orang kaya menggunakan jet pribadi lah teu kudu dimasalahkeun cenah kitu. Ieu nama Kaesang usahana kan naon? Nya beura boga duit mah teu naon. Ti lama kan kanu kieu tah. Sale caunya. Bener. Pisang teh ya. Ayeuna Ayeuna mah pan haloba lah yakin usahana. Teu kudu ditanyakeun. Ngeunahnya jadi anak presiden mah kok. Ngeunah teu ngeunah Mang Aldo. Oh gitu. Teu ngeunah Mang kok pernah jalan. Urang mah mun di non dibere kesempatan gitu bikin jadi anak Pak Prabowo. Daek urang mah ayeuna sapriode we. Jadi anak Pak Prabowo nya. Ngeunah jigana teh nya. Ngeunahnya jigana minimal urang ngopi moal kopi saset teuing Nya eta ngeun kebebasan hirup maneh. Dibatasi ka mana-mana maneh dikawal. Moal bisa cengos. Moal biasa isuk-isuk teh urang nenyuk cek kopi jeung goreng bala-bala. Moal bisa. Bala-balana ge diteliti heula eta mengandung naon heula. Ribet ya bukannya ya? Ya, kesehatan mana dijaga lain ribet sebenarnya mah. Kesehatan mana dijaga. Disiplin. Jadi, misal mana kan mana nyeri beuteungan. Senin kudu ngiru upacara meureun. Tuh oge. Tuh. Misal mana kan sok nyeri beuteungan wae. Wah, eta teh pasti mana teh disampurkeun dokter. Dokter unggal poe. Pensiun urang ku dokter. Disuntik mana unggal poe. Kumaha tuh lamun misalkan kan Pak Jokowi enak pensiun. Nya. Pensiun ngaranna teh? Ya pensiun. Pensiunnya. Dia presiden. Jadi anak angkatna Pak Jokowi sama sekarang kan ada aturannya. Tetap pengawalan mah. Dikawal. Anak Pak Jokowi ge. Betul. Aduh, aing mah. Iya, karena memang masih masuk nah pejabat negara. Kudu anak saha tuh urang? Sesuai urang masa ayana mah bersyukur hirup urang sakieu. Kieu we nya urang mah. Kieu. Nya geus satu hari kieu mah. Nya rek naon deui gresok urang mah. Ceuk batur kan urang teh loba nu nyem duit geuning ka urang teh. Sugan aya cenah artos tiis cenah gitu. Sugan gaduh simpenan tong boro-boro simpenan. Istri hiji ge pan rudat. Jeung boro-boro duit tiis mah kok kan kulkasna teu gableg.